Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca derasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maza ari naon yajibu eta wajib ieu mada alaika ka anjeun li khadimika ka pembantu anjeun. Yajibu wajib alaika ka anjeun naon antu amila yen bergaul anjeun khadimaka ka pembantu anjeun muamalatan hasanatan kalawan bergaul anu sae. Bi antu kalimahu ku yen ngobrol anjeun ka itu khadim bilutfin kalawan leuleuy. Ida aradta di mana-mana ngamaksud anjeun min huti itu khadim syai'an kana hiji perkara wala tu diahu sareng ulang nyeri anjeun ka itu khadim bil kalimatil qasiyati ku pirang-pirang kalimat anu kasar. Wala tanharohu sareng ulah nyentak anjeun ka itu khadim atau tatakabbaru atawa sombong anjeun alaihi ka itu khadim. Wa antu arifahu sareng ngabejaan anjeun ka itu khadim golatohu kana kasalahan khadim ida golito di mana-mana salah itu khadim birifkin kalawan lembut walinin sareng leuleuy. Tsumma tusamihahu tuluy ngahampura anjeun ka itu khadim. Wasa'ala sareng naroskeun saha rajulun hiji lalaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam na'fu seueur ngahampura kami anil khadimi ti khadim ya Rasulullah hai Rasulullah. Faqala teras nyarios Rasul fu kudu ngahampura anjeun anhu ka itu khadim fi kulli yaumin dina tiap-tiap poe teh sab'ina kalawan 70 naonana marrotan balikanana. Ida nadaita di mana-mana ngagero anjeun khadimaka ka pembantu anjeun falam yujib ka teras henteu ngajawab itu khadim ka anjeun halan dina pada harita au amartahu atawa marenta anjeun ka itu khadim bisyai'in kana hiji perkara pabdo atuluy kendor itu khadim pala taja mangka ulah gagancangan anjeun ila ita bihi kana nyarekan khadim. Fala allahu buah-buah itu khadim tema sami'a eta henteu nguping itu khadim sautaka kana suara anjeun. Au kana tawa aya itu khadim teh masgulan eta anu sibuk wakun sareng kudu bukti anjeun teh samhal akhlaki eta anu sae akhlak tahtamilu anu nanggung anjeun makana perkarias duru anu bijil ieu mah anil akhdami ti pirang-pirang pembantu min hapawatin tina kasalahan. Li annahum karena sayaktosna itu akhdam ghaliban dina galibna teh ghairu muaddabina eta anu henteu beradab. Wa ida ahsanu sareng di mana-mana gawe ade itu khadim fi khidmatika dina ngaladen ka anjeun palatan samangka ulah poho anjeun antashkurahum kana nganuhunkeun anjeun ka itu akhdam ala ihsanihim kana gawe alusna itu akhdam wa tukapiahum sareng ngabandingan anjeun ka itu akhdam ala zalika kana itu ihsan. Qala ngadausa Allah Gusti Allah taala hal jazaul ihsani naha ari babalas kasayan teh ilal ihsanu eta kecuali kasayan deui. La tutli'i ulah nembongkeun anjeun al khadimah ka pembantu ala syai'in kana hiji perkara min asrari abika tina pirang-pirang rahasia bapa anjeun kaila tatasawwa supaya henteu nyorongot naon nafsuhu dirina itu khadim ila syariqati kana maling wala ta'tamid sareng ulah tatagenan anjeun alaihi ka itu khadim fi kulli halin dina tiap-tiap tingkah wa kun sareng kudu bukti anjeun min huti itu khadim teh ala hadarin eta kana karempanan wala tajlis sareng ulah diuk anjeun ma'ahu sarta khadim lelemijahi karena guguyon wal kalamil farigi sareng obrolan anu kosong hatta lata khuda sehingga teu nyokot anjeun min tab'ihi tina waqtekna itu khadim walayas koto sareng teu ragrag naon qadruka martabat anjeun indahu di deukeuteun khadim wala ia tajarro sareng teu wani itu khadim alika ka anjeun wa yusi sareng gawe goreng itu khadim al adaba kana adab ilaika ka anjeun wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antad lima kana yen ngadolim anjeun al khadimah ka pembantu bi antu kali
yukhalifahu koyen ngamaradih anjeun ka itu khodim suglan kana kasibukan paukotihi dina saluhureun kakuatan khodim aula tu'tiyahu atawa henteu mere anjeun ka khodim ajrohu kana upahna khodim automatilahu atawa ngangke-ngangke anjeun ka khodim pihi dina ajru awatan kusahu atawa ngurangan anjeun ka khodim amma kana perkara yastahikuhu anu ngahak khodim kana emak. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis mah dulmul ajiri ari dolimna ajir ajrohu kana ganjaranana ajir minal kabairi eta tina pirang-pirang dosa gede aw bi antid dibahu atawa ngajadikeun anjeun ka itu khodim bigari hakin kalawan teu haya hak. Wa